Sod, naon. Cager tuh dia. Hentah bos. Hehehe. Hahaha, palingan dia bawa besi karat. Ya mata nyambung bos, pantuna bos. Tikotok sanu, pantun aing mantep. Cakep. Kebenang di beja aing pantun gente. Naon maksudnya ya bos? Ampun bos, raka aing bos. Bodoh amat dia. Aro mules. Dia ngadar bugang naon dia. Bugang bayawak bos. Ayo segera ngebersihan mobil orang. Siap bos. Ayo ngebersihan huluna, jangan bersihan buntut nanya. Oke siap bos. Sekalian bawa kanebo jeung ember sabun ya, sabunna segala. Hantem so, taya galai biakeun. Aya naon bos? Nu ada ngebersihan dia nu bersih. Oke siap bos. Naon ini nu kacabak piye kieu? Waduh, tai deui. Kenapa harus aku sih yang ketemu tai terus? Hahaha. Kunaon dia sod? Nyabak tai aing bos. Di mana dia mah? Iya di dia bos, apa yang ngisingnya? Oh nya saya tak jorok amat eta. Ngising sembarangan. Dia nyaonya diburin mobil orang deui dia bos. Saya tak kira-kiranya. Saya kira-kira budak mau mungkin je budak mau di lapak. Jangan rarik, can baralik budak mah. Tapi nu di lapak mah jeung supir aing. Wah jangan-jangan supir aing nu ngising. Nyaing macan ngising-ngising geus 3 poe. Waduh si sod curigaan ka aing ye. Wah aing kudu pura-pura tenang ya supaya seolah-olah terjadi nanaon. Geus anggeus can bos? Anggeus lah. Kamu aku kembali ini.